next ya foto ku aing langsung bubar baralik ini budak kurang kudu disingsin ngaranna ge budak ari budak mah kudu disingsieunan monya kolot disingsieunan budak ai kolot mah geus alam kesadaran Nabi Muhammad teh ngabebaskeun perbudakan naon harti mah sifat-sifat bubudakeun sirik pidik jahil kaniaya iren pangasten dudumpak rurumpak teu kaupan teu payaan keket mengkene cap jage merege hese eta teh bubudakeun kudu dimerdekakeun merdekakeun islamkeun ari islamkeun teh naon salametkeun ai salametkeun teh naon nu tadi sumerah diri ka Gusti hormat ka papada jalmi ajeng keyakinan diri micinta lemah jeung cai nebarkeun silaturahmi jelema merdeka kasieun kamelang eta duit bikeun dan nu Gusti bikeun komo duit negara bikeun ai datang masyarakat aturan meni loba mohon maaf tidak ada alokasinya ai datang mah pimpinan anak kabeh diayayakeun anta kuring nanya barang tadi ieu tenda ya alokasina eueuh bising diayayakeun mun teu ku aing dibayar tenda embung